Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang danguri sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tea geningannya dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sijanaraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian anu ka-28 nya karya Kang Rompis tea geningannya anu manis anu gebis di Ciamis manimuringis. Kumaha ieu salajengna lalakon sagaranya lalakon Dewi Sekar Taji gitu masya Allahnya beuki rame we kisah teh mung palawargi sadayana ieu teh mangrupikeun episode kejar tayang deanya simkuring neme tiasa ngadongengkeun saumpamina di fanspage halaman Facebookna Pangalengan Paninengan anu kagungan Kang Rompis upload gitu. Upami upload nembe tiasa didongengkeun upami henteu nya simkuring bade ngadongengkeun naon atunya matak ulah wakana aros upami misalkeun naha telat pilari we dina fanspage atanapi halaman Facebookna Pangalengan Paninengan nya kagungan Kang Rompis kaleresan alhamdulillah deh nya anjeunna mau ngawidian simkuring hungkul anu medar dongeng karya anjeunna deh da sahate teh apanya sarua cengosna meureunana gitu palawargi sadayana di mana simkuring ngadongeng nembean pisan oge simkuring teh maca gitu janten sami-sami menikmati carita teterang gitu naon bade dipedar teh bakal kumaha lalakona sami gitu abdi ge terang sami-sami menikmati janten hapunten upami sok kacanak baper gitunya ku caritana teh aduh luar biasa teu da kumaha nya asa asup kana alam hayalan Kang Rompis. Dan awalna simkuring teh hoyong mengenangnya non teh malikeun katineung ka mangsa kabaheulaan khususna dina widang dongeng Sunda kumargi tos ngarantunkeun nya khususna dongeng pendongeng favorit simkuring nyaeta almarhum Mang Barna gitu da warnana hampir kadinya simkuring mah tah simkuring teh nyobian heureuyan gitu ngadongeng dimirip-mirip sakedik gitu sareng Mang Barna. Nah, tujuanna mah kanggo menikmati dinikmati ku nyalira tapi alhamdulillah geningannya janten hiburan klasik di zaman kiwarinya anu memang tos langki gitu khusus dina widang dongeng teh sakali deui ulah kirang-kirang hapuntenna tina samudaya kakirangan simkuring dina medar dongeng oge pami benten sareng harepan atanapi pami dibandingkeun sareng para pendongeng nu sanes mah tebih pisan tebih simkuring mah pa sakadar parodinya di zaman kiwari ngahirup-hirup deui sini budaya basa Sunda khusus dina widang dongeng Sunda oge saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring tah teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu tong ageng-ageng 2000 we etang parkir geuning wewesnya pokokna mah ulah hilap di subscribe di YouTube na dongeng Sunda Mang Ian nya ajakan dulur baraya tatangga babaturan gawe nya teras karyawan pabrik ajakan sadayana orang mumule seni budaya basa Sunda teh usaha deui wiwalti ku urang Sunda nya atau pamugia dina pedaran dongeng aya sakedikna urang teh pulunganeun hikmahna nya naon anu tiasa dicanak pelajaran dina setiap carita dongeng da imah fiksinya hayalan teh gitu supados teu nyangkolong tingkana waktos hayuah urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji bagian anu ka-28 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
ngomongkeunnya kamari hanca teh neme dugikeun ka ngadenge caritaan si Dunghe sajongjonan mah si Rangaspati teh ukur ngahuleng. Tetela geus aya jalma anu miboga ilmu anu kacidali nuhungna, sok komo eta jalma teh wedel ku racun sarta bisa nyageurkeun jalma anu kakeunaan ku racun. Sok padahal racun anu dijieun ku manehna teh racun anu kacida matihna can aya antina. Si Rangaspati ngawakca deui. Aya nu teu kaharti kupikir lantaran kakarek ayeuna ngadenge aya jalma anu wedel ku racun. Dewek ngulik pangawuruh sangkan bisa nyieun racun anu kacida matihna. Aya kana 12 taun samalah mah eta racun teh tacan aya antina. Leuwih matih tibatan peurah oray. Nyaan, dewek mah sabuki baluung kana huluna ge. Si Rangaspati nuluikeun deui cumaritana. Ke, ari kajadian di Giriwangsa kumaha eta teh ulung geuni? Saha mangkrupna anu geus nandasa ka balad urang teh ha? Tetela gegedug begal si ulung geni ge geus bilu ka si Rangaspati. Sumuhun Ki Rangaspati, anu mateni para balad urang teh tangtungan jajak kangora anu boga ngaran si Samer Nyawa. Si Samer Nyawa teu neuraku racun, manehna ge sarua ngagunakeun pedang emas. Samalih mah si Atok janten babandang si Samer Nyawa, dua leungeunna dibuntungkeun saurna teh. Mung sakitu wartos anu tiasa kapedar ti jisim abdi teh Ki Rangas. Walon si ulung geni ngajentrekeun ka si Rangaspati. Si Rangaspati ngahuleng deui ngadenge caritaan si ulung geni teh. Nyata pisan geus aya deui jawara sejena anu miboga pangarti luhung. Bo, cilaka gede kaya kieu mah. Tapak urang geus tangtu bakal kasusud ku maranehna. Anu leuwih hariwang pikeun dewek mah eta jalma hiji mangsa bakal ngajorag ka dieu. Ngadenge kana gagaman anu dipakena tetela sarua ngagunakeun pedang emas. Anu artina mah eta jalma teh saguru saelmu sakocoran ti luluhurna. Taya deui jalan pikeun dewek sangkan urang teu kasusud ti wangkit ayeuna sakabeh balad begal si Kalapati ulah warang ngalanto atawa ngabegal ka pilumburan. Ngajan kumaha bae oge urang can tangtung mampu ngayunan pangawasa eta jalma. Kaharti ku balarea. Pokna si Rangaspati nyieun hiji putusan anu kawilang penting lantaran si Rangaspati teh geus bisa ngaherong lamun jalma anu miboga pedang emas teh pangartina kacida luhurna. Kartos, cek balarea saur manuk. Ragapkeun deui ku balarea. Urang kudu ngintip-ngintip sarta maluru eta jalma ku jalan demit. Dewek hayang apal saha manehna teh anu sabenerna. Lamun geus kasungsi sarta bisa nganyahukeun ka eta jalma, dewek sorangan anu bakal nyieun tindakan. Sakali deui omat para begal ulah aya nu kumawani ngalanto ka pilumburan. Tong pirajeunan make baju paguron. Balarea kudu nyamur jadi urang lembur. Engke lamun geus waktuna mah ku dewek bakal dibere iber deui ka balarea. Kitu pokna si Rangaspati tegesna kerahanan. Ulung guni balad begal anu kacerek di Giriwangsa kudu gancang dibereskeun. Sabab lamun teu gancang dipaehan geus tangtu bakal betus tatina sungutna ngeunaan diri urang. Cek si Rangaspati deui mere pancen ka si ulung geni. Unyuk sumangga Ki Rangaspati, jisim abdi bade ngeprak balad kanggo memere si Atok. Walon si ulung geni bari rengku. Rengse tina babadamianana para begal jeung gegedugna baralik deui ka tempatna sewang-sewangan.
kocapkeun deui kayaan sagara jeung Komala anu keur aya di satengahing perjalanan. Duanana geus anjog ka wewengkon Cimacan, moal lila deui ge nepi ka Pilemburan. Basa anjog ka walungan Cisero, sagara ngeureunkeun kudana bari inyana gancang turun, sagara muka tregosna bari kaciri gegetret kana awakna kawas nu marerang. Pohok kuring teh tengah bejaan, lamun nyamur make tergos sandingan waktuna ukur sapoe mukit. Lamun leuwih ti sapoe, geus tangtu bakal renyem ararateu. Jeung bakal budug deui. Pokna Komala bari nyikikik seuri sarua turun tina kudana bari muka tregosna. Beuh, kacida anjeun mah tuh, ngabejaan teh nalika kuring geus gegetret badi skerud. Kumaha carana sangkan taratul kieu ieu teh? Teu kuat asa renyem pating jeletit. Aduh. Ceuk sagara deui bari hantem gegetret badi skunyu. Eta mah aratil tara mandi meureunnan. Hayang tak aratil makari mandi atuh. Ke oge seungit ku sorangan geura. Walon Komala bari nyikikik deui, sagara langsung ucul-ucul kana bajuna lantaran geus teu kuat ku ateulna anu mingkin nyaksrak. Aduh sia, pika sebeuleun. Jangan dibaraga wae nya. Eta mending ngabur ahwal kitu deh. Aya belut muhun. Pokna Komala bari rikat malik, atra beungeutna bareube. Sagara ukur nyerengeh seuri teu malire ka Komala anu nyuruh nyul. Sagara luncat kana walungan Cisero bari terus bae kokojayan sakumaha omongan Komala, basa awakna kakeueum ku cai walungan, rasa ateulna teh ngadadak leungit. Sangeus ngarasa cukup tina mandina, sagara gancang hanja. Rengse make bajuna deui, sagara unggah kana kudana. Memeh indit Komala nutup beungeutna ku lawon hideung, ngahaja nyamunikeun tangtunganana, bisi bae jadi matak ear pikeun urang lembur. Dua kuda pating bertek lumpat ninggalkeun walungan Cisero. Telila di antarana, sagara jeung Komala geus anjog ka jero lembur Cimacan. Kuda ngiciprit lalaunan mapayan jalan Pilemburan, urang lembur anu kabeneran lalar liwat pating lalieu ka sagara katut ka Komala. Basa nepi kaburuan imahna, sagara gancang turun tina kudana, kitu deui Komala gancang turun tina kudana. Sagara ngahlas ningali imah kolotna anu geus sataun teu katincak ku dirina. Rengse nyangcang kudana, sagara jeung Komala muru ka panto hareup. Bari hate samarasa, sagara uluk salam bari keketrok kana panto. Kadenge ti jero imah teh aya nu nembalan sora awewe anu tayalian eta teh Ambu Ika. Brai panto muka marengan Ambu Ika ngelol tina lawang. Bade ka saha Aden? Pokna Ambu Ika panuna rutret ka sagara katut ka Komala. Ieu abdi Ambu. Walon sagara piceurikeun asa nyelek dina ti korona. Saha Aden teh? Hapunten. Boh bilih bae Ambu hilap deui ieu teh. Ceuk Ambu Ika nyidikeun ka sagara. Ambu Ika teu wawuheun ka sagara anu tangtunganana geus kacida robahna. Sagara anu ayeuna mah buukna jabrig, pangawakan jangkung gede jeung kacida kasepna deui. Ieu abdi Ambu sagara. Ceuk sagara deui bari rek ngarontok ka Ambu Ika. Ngadenge caritaan sagara, sajongjonan mah Ambu Ika teh ukur coloho, asa teu percaya kana pangreungeuna. Sagara nu mana ieu teh? Putra Ambu mah tos lami ngantunkeun. Pokna Ambu Ika panuna nutup seukeut ka sagara. Ki sakedap atuh Aden.
Amu ikah gancang asup deui ka jero imah ngan teu lila geus kadinya deui dibarengan ku Bah Karman. Mangga kalebet heula asa kirang berenah ngawangkong di luar mah Aden. Pukna Bah Karman bari rengku sagara teu bisa majar kumaha bisa ngamaklum kana ketakmu jadi kolotna sagara jeung Komala ararasup ka jero imah satu tas dariuk pok deui Bah Karman teh nyarita. Hapunten iti Aden, abah teh bade teras panca kaki ke dupi Aden teh bade kasaha di sareng di mana kawi teh. Hapunten abah tos kumawantu nale kasalira Aden. Memeh ngawalon sagara ngarenghap narik napas panjang. Najan rasa kasedih jeung rasa kasono meh teu kaampuh sagara ngawakca sorana dumareuda. Abah sareng ambu, abdi teh sagara putra abah sareng ambu anu kantos leungit di lembur malati. Sok sanaos abdi tos robih tangtungan, namun ari rarai mah keukeuh aya gurat anu moal tiasa ilang. Sagara meungkeut buukna anu ngarumbai panjang. Keureut beungeut sagara ayeuna mah beuki atra katingalina. Meh bareng Bah Karman jeung Amu Ikah teh nyidikeun ka sagara kajun kumaha bae oge najan Amu Ikah ukur indung kukut geus tangtu leuwih apal ka sagara. Amu Ikah geus yakin ayeuna mah lamun eta teh anakna sagara. Anaking anak ambu saga. Cek Amu Ikah ngarontok ka sagara, kitu deui sagara ngarangkul ka indungna bari bedah cimata. Bah Karman sarua ngarangkul ka anakna, panuna juu teu kaampeuh. Sajongjonan mah tiluanan apa ungku-ungku ngalubar ka sedih. Ari Komala mah teu malire kanu keur silih lubarkeun ka sedih, panuna kadon ngidikeun kana bubui sampeu anu aya dina catang hawu. Komala diukna pindah, bubui sampeu aya kana opatna diheka kabeh ku sorangan. Dina waktu anu ngan sakeudeung, bubui sampeu teh geus beak taya nu ngari. Komala diukna pindah deui kana tempatna nu tadi. Heuleut sawatara waktu anu paungku-ungku teh geus papada leler ukur nyesakeun rasa kabunga anu taya papadana. Nuhun abdi teh hilap, ambu sareng abah, ieu teh Komala putuna aki guru. Ceuk sagara ngawanohkeun Komala ka kolot kukutna. Komala surti kain hideung anu nutupan beungeutna teh gancang dilaan. Breh teh rarai anu geulis naning widadari teh atra katingali. Aturan ini sareng abah, abdi pun Komala arumpala. Ceuk Komala miheulaan munjungan ka Amu Ikah katut ka Bah Karman. Ari Amu Ikah jeung Bah Karman ukur carolohok we, panuna meh teu ngiceup mencrong ka Komala. Duanana kasima ningali tangtungan Komala anu kacida geulisna. Leungeun Amu Ikah dijembel ku Komala, puguh bae Amu Ikah teh tangka ngagurubug. Aturan Den. Pokna Amu Ikah atra beungeutna bareubeu, kitu deui Bah Karman gancang ngabageakeun ka Komala. Pok bae Bah Karman ngawakca. Abah teh kacida bungahna, rasa kabunga anu hamu bisa kaguar ku carita. Lamun dipikir mah asa ngimpi abah teh. Anak abah anu pajar geus maot, geus ilang teh kiwari datang deui. Tapi sok sanajan kitu abah moal waratu nyatanya nanggap lalakon hidup. Anu penting mah ilaing geus rahmat salamet bisa balik deui ka lembur. Ayeuna mah urang sukan-sukan we negrakeun rasa syukur kanu agung.
urang balakai cerakan ngariung mungpulung, itung-itung nyukuran nikmat di pangeran. Muhun bah, kartos pisan ku abdi. Walon sagara bari manggut. Ambu, tita sijang omit kakaler, teang sijang jahit sina kadieu kitu. Pokna bah Karman bari ngareret ka Ambu Ika. Nya sekalian amu gere ka warung ite. Walon Ambu Ika bari cengkat. Ngadenge Ambu Ika reka warung teh komala tangka curing hak. Tesawius abdi ngiring nini. Mangga teh teuing nen. Binga angguran ma amu teh aya nu ngarencangan. Walon Ambu Ika bari seuri. Komala mikeun pedang emasna ka sagara, ku sagara gancang dibawa ka kamarna, sakalian ngaringkid barang anu sejena. Bah Karman ngilang heula ka balong bari mawa sirip dibaturan ku sagara, ari sagara hideng mundur sabangsaning lalaburumbah anu ngahaja dipelak dina tambakan balong ku Bah Karman, nyiribna ge teu lila da bubuhan balongna teh leutik. Sagara ngejingjing ti iran lauk jair nilaya kana 10na, lauk jairna baradag ngarampah leungeun, memeh dibawa ka imah, lauk dibawa heula ka tampian rek sakalian dibersihan. Basa Bah Karman katut sagara anjog ka imahna, kumarengan di Ambu Ika teh katut komala ge sarua ka karek muncengis kadinya. Sagara tangka colohok ningali komala angkaribung ku babawaan, tu sirikna sagala dibeli, badis kasintu sabadayeuh kabeh dikukud. Ampun sinden mah, warung di Bajong kabeh meh korompong gerak. Pokna Ambu Ika bari ngeukeui seuri kagugu ku polahna komala. Komala tenemalan ukur ngadila ka sagara bari miheulaan unggah ka jero imah. Abah, wayahna cokot heula sepancau di Mang Enyim, bieu teh talata kudu dicokot ka imahna cenah. Cek Ambu Ika bari hanjat kana golodog. Bah Karman teu nemalan inyana gancang ini tidinya, sagara gancang asup ka imahna bari ngajingjing lauk beunang bersihan. Eta hidup, lauk teh hayang dikumahakeun. Cek Ambu Ika bari nunda balanjaanana. Raos lama digarang Ambu, kaler santos dibersihan sareng dibelahan ku abdi teh. Walon sagara bari ngareret ka komala anu keur ngahekak barang dahar. Heukeun ari kitu mah, amu kari ngareno samarana, cai mah geus ngagolak da. Bisi hidup hayang cikopi, amu rek mesekan heula samarana. Pokna Ambu Ika bari nuduhkeun kana pendil anu caina kadenge ngagolotrok. Ari komala gancang nyampeurkeun ka Ambu Ika, hayang mantuan popolah ti ditu namah meureunang. Sakabeh kadaharan beunang meuli ti warung teh peren kabeh dihanca ku komala. Sagara tibang gogodeg ningali polah komala anu kacida gamuhangna. Bah Karman geus kadinya deui bari mangku sepancau dina boboko. Tah, saga ngupi heula kayaknya. Kebeneran imah cau golek amisna teh mingkareueut. Mang Enyim ngahaja nyipan cau, satadina mah keur indung ilahing teh. Berkah kaburu aya ilahing ka dieu, ngamubah alatan ti kadahar. Cek Bah Karman bari nunda sepancau jeung bobokona dina samak. Keke, ari bubui sampe anu kami kamana Ambu. Da rarasaan macan di dahar tadi teh. Kaburu anak urang datang apanan. Cek Bah Karman deui bari ngareretan kana catang hawu. Nyaho teuing atuh boro-boro nguruskeun bubui sampe, buah teuing digusur ucing. Walon Ambu Ika bari jongjon mesekan samara. Sagara ngareret ka komala anu direret jinisna molotot ka sagara. Sagara ukur garo-garo teu ateu geus apal kanu boga polahna. Dikitukeun teh ku Ambu Ika, Bah Karman teu nyarita deui. Bilih bade ngaraosan baku hideung bah, namun kedah dicampur sareng baku anu sanesna ieu teh. Pokna sagara bari nunda baku hideung dina samak,
Aki aksa kungsi mere bako hideung Sang Hyang Dewa kasagara ngan arang langka diudud ku sagara. Bako gasik dicokot ku Bah Karman bari dialak ilik imut na kerangan. Nah ieu teh bakuna naon sarjang nepikeun ka meles hideung kieu geuningan. Tapi seungitna mah tangka nyambuang ieu teh. Pokna Bah Karman bari hantem ngambung bako Sang Hyang Dewa. Eta bako teh Sang Hyang Dewa bah kalintang seungitna. Namun upami teu dicampur ku bako sanesna matak buleun kana mastakana eta teh bah. Walon sagara ngajentrekeun ka Bah Karman. Bah Karman teu nyarita deui inyana nyokot bako Sang Hyang Dewa saeutik dihijikeun jeung bako sejena. Satu tas dikilintingkeun laju diseungeut ku Bah Karman. Basa diseusup ku Bah Karman tete lapisan kacidangeunahna jeung seungitna kaangse meuni meleber. Ngan basa Bah Karman rek cengkat sirahna karasa ngubeng asa muih. Bah Karman meh-mehan ti kusruk untung keneh katewa ku sagara. Bakuna naon ieu teh sarjang sirah abah asa muter ieu teh lenglengan kieu geuningan. Jabana remongan eta beungeut popotongan rahasia. Ceuk Bah Karman bari mencedan sirahna. Muhun saur abdi ge bako Sang Hyang Dewa apanan. Namun da moal naon bah ke oge damang deui. Temal sagara asa dosa ngabaruang ka bapa kukutna. Bah Karman teu nemalan lantaran sirahna asa beuki ngubeng. Sabenerna mah bako Sang Hyang Dewa teh lain ngan saukur bako pikeun udud, tapi miboga khasiat pikeun ngaleungitkeun panyakit pikun, oge nyeukeutkeun kana pikir ulah gampil limperan. Teu lila di antarana rasa ngubeng dina sirah Bah Karman teh geus ngaleungit, janglar deui ka Wasasari. Bray panto dapur teh muka marengan si Jaid ngalacat unggah. Jang sagara ieu akang jang. Pokna si Jaid bari jeble inyana gancang ngerangkul ka sagara. Si Jaid nginghak ceurik bangun anu kanyerian. Pamiarsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya kanggo ieu lalakon Dewi Sekar Taji teh. Beuki panasaran kumaha ieu saterasna nya da simkuring ge sami nembean maos ieu dongeng teh kitu sami-sami teu terang kumaha kaditu caritana teh kitu. Mugia sing dilancarkeun nya di pengarangna oge sing disehatkeun sing dijambarkeun rezekina masyaallah nya. Estuning anjeunna mah lillah niat ngahibur ka urang sadayana tanpa naon teh tujuan materinya. Atuh mugia Allah naon teh nya ngabales anu langkung-langkung kanggo anjeunna. Dina satiap pedaran dongengna, dina satiap karyana ya. Mugia sing janten ladang amal kanggo pengarangna nya da ai sodakoh teh geuningan teu salamina ku artos. Di mana urang ngabungakeun batur ya. Ngabungakeun mah kumaha we carana mah kitu. Eta teh kalebet sodaqoh. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna dihanyuang siang, urang teu neun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.